Ieu teh tos balanya di tukang sayur, aya tukang sayur bieu teh dipayun dina mobil tukang sayur teh nya. Teu aneh-aneh da di kampung manu kieu we ayana oge geuning da kieu-kieu ge mahal geuning aya di lembur. Rek masak gas teu hurung deh hayo ngamekeun heula gasnya. Sabari masak di dasar tukang warung, belecet heula ka warung, aya nu ngaladangan heula warung nya. Ngal masak tukang warung menit teu kaur da karek masrek nyisik bawang jual nu ka warung belecet heula ka warung dasar murang kali nu SMP nyamun ngaladangan teh lapur sok alimeun ngan HP we jeung HP tah padedi kaynya kok bae kaynya budak teh pangmawakeun kaynya geus tara ngawaro ka inung kana HP wae murang kali SMP nu meujeunna geuning aya nu tos ageng mah henteu biasa we ngawaro eta teh nu alit keneh nuju SMP yeuna tanggal teh ampun lamun dicanak HP teh mereka ngadat mun dicanak HP teh ngamuk mun dicanak HP teh nu SMP mangawai kanya Pak Dedi ku abdi bade dikabarakeun kabarak militerkeun abdi mah atoh hade oge aya nu ngawarah ngadidik ku inung mah geuning teu beunang geuninganan hararese aya nama urang nyeun samal we aya nama urang daharnya nikmat geura jeung samal goang tuh samal tomat atah cengek atah jeung lalabnya urang dahar we aya nama tuh tingali lalab naon ieu teh ngaranna teh nya jeung pasak oncom jeung asin sepatnya lalabna maning daun suraung daun pakcoy daun selada bokor alhamdulillah nikmat pisan baraya urang taruang namanya urang armam geura sok enak pisan tinggal itu sareng samal tuh mereka enak pisannya tinggal itu suraungna dicoel samal goang nikmat pisan pokona mah alhamdulillah